Aing lieur mending kene cicing di kebon para rusing aing kudu kumaha ieu mah kira aing asa jangar ieu mah ya kairupan orang teh ya ayeuna kedeung deui nek lebaran usahaan teu lancar gawe dipecat kedeung deui nek lebaran pemajikan diusir aduh pusing aing kudu kumaha aing ya solusina ya tuh baturan aing mere solusi ka dia ya kamarana biasa sok araya di dari ya ayeuna mah good tuh naon ya galau jika nama samperkeun naon jal kunaon atuh ya Ogut teh biasa jal kieu sok para rusing jal pusing wah kabeh ge pusing tuh usaha sejalan gawe pecat pengen naik lebaran dedeh teuing aduh kumaha jang pengen pemajikan diusir para rusing ya astagfirullah diusir kumaha itu jang beratnya kehidupan maneh berat jang kudu kumaha itu aduh aing aya solusi we jang aing boga aing naon tah solusi pokoknya mah alus jitu tormakotot pokoknya mah boleh atuh dijamin guys serius ya dijamin pokoknya dijamin Ogut geus moal mikiran di kapusing boleh ketemu boleh benar bagus tah naon tah rek nuturkeun solusi urang ayeuna Ogut jangkung sabaraha senti jangkung teh urang teh lamun teu salah mah 180an 180 kayak panjangnya 108 lembar ayalahnya setengah 1 meter lahnya urang di lebar ya awak mama iya itu cicing pokoknya mah aing mere solusi sok penting mah bagus lah 1 meternya 1 meter lah me alus ya ngeunah usik balikna berarti lebar 180 panjang lebar 1 meter sok dieu aing nelpon lah babaturan boleh yang penting bagusnya siap pokoknya mah solusina ya baturan aing ieu karek ya manggihan halo aduh Mang Comro damang alhamdulillah urang biasa ya aya proyek halus ya pokoknya mah bisa tuh sore ayeuna jadi oke siap pokoknya aing pesan ukuran panjangna 180 cm lebarna 1 meter weh gedean saeutik lah soalnya ya rada gendut jelemana oke siap oke nun siap eta mana nelpon jang naon eta teh pan dia cek urang mere solusi maksudna solusi kumaha solusi ka urang bieu kan kieu urang teh pesen nya kasih amang babaturan mang pesen aing teh pesen yang kumurah